Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halut ya geningannya anu kasep sa Indonesia cek mah dina acara anu manu nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atau mugia ieu dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Wilujeng boboran nya minal aidin wal faidin pokona mah anu mararudik nu di perjalanan nya salam baktos ka sadayana ka kula wargi ti Simkuring Mang Ian nya atuh pamugia ieu rum dongeng Sunda teh sing janten pameungkeut tali silaturahmi urangnya khususna urang Sunda di mana we ayana bahkan sok aya informasi teh nya orang Medan, orang Padang nya di rumah makan Padang teh sok nyetel dongeng Sunda ngarti henteu. Di luar negeri nanya luar biasa. Tak kumaha ieu salajengna lalakon dongeng nya di waktu sayeuna Simkuring neraskeun hanca teh Dewi Sekartaji bagian anu ka 33 karya Kang Rompis Kang Yepi Cahyadi nu pangkasepna nya sa Pangalengan eta mah nya urang Pangalengan teh. Ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namung satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe Simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugia sing tiasa janten rencang nu ngahibur kepala wargi sadayana kanggo ibu-ibu bari masaknya segi gerohna ngurumpina nya jeung ibu-ibu ngobrolkeun di ibu-ibu oge kanggo bapak-bapana bari nyikopai udud samsai ngabaheulai ditepas ngabayangkeun nu bohay nya siapkeun cikopina oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna nya di mana we pokona namanya di tempat cukur asgar di perjalanan di pabrik di kantor di pasar. Ayeuna mah da ngarariung keneh nya sareng kula wargi di lemur nya masih mudik. Pokona mah kum kadulu-dulu nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di Pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh. Pokona mah ulah hilap di like di komen nya sareng di share. Di komen wajib anu teu komen burut tah awewe teh. Sareng salah sawios bentuk apresiasi dina YouTube mah nyaeta ku cara ulah di skip iklanna da bageurnya ulah di skip anu teu nyekip iklanna didoakeun singka peser Kelly tanco nya beris sabun gandu naonnya gitu nya. Oke da Simkuring mah ieu mah etang-etang parodi di zaman kiwari mah nya sanes pendongeng radio model kapungkur ieu mah etang-etang ngahirupkeun deui seni budaya basa Sunda khusus dina widang dongeng Sunda saumpamina aya nu hoyong apresiasi tiasa kana nomor dana nomor dana tah ieu tiasa ngalir ka pengarang ban kitu nya pala wargi sadayana meh lancar ngarang dongengna supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekartaji bagian anu ka 33 mangah kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung beja ngeunaan pasanggiri ngarujago di kagubernuran Gunaloka teh geus nepi oge ka paguron Kiara Jajar salaku pupuhu paguron Jatnika geus tangtu hayang milu ulu biung kana eta pasanggiri sok komo murid kahijina nyaeta Enden Lastari geus kawilang cukup elmuna pikeun ngayonan wowosen para jawara liana. Jatnika anu harita keur diuk ditepas nyalukan ka Enden Lastari anu keur beberes di jero imah. Enden Lastari gasik nyampeurkeun ka Jatnika gek diuk dina bangku gigireun guruna. Hampura mama teh nyalukan hideep sabab aya hiji perkara anu rek ditepikeun ieu teh. Ieu perkara teh hideep oge geus tangtu kungsi atawa saeutikna mah pernah ngadenge nyaeta
ku ayana pasanggiri ngadu jago di kagubernuran Gunaloka. Anu narik ati pikeun mama mah lain perkara pasanggirina sabab geus remen pan diayakeun di kagubernuran Gunaloka teh. Mama teh kataji kana syarat eta pasanggiri sabab dijentrekeun kalawan eces yen anu bisa miluan kana eta pagelaran teh umurna kudu ngurakene sarta kudu miboga ilmu anu linuhung. Mama teu bisa nyindekeun naon anu jadi kasang tukangna nepi ka pasanggiri milihan para nonoma. Ngan ieu perkara teh kasempetan hade keur hidup. Ngara bisa ngukur kamampuan diri sorangan. Pokna Jatnika mere wewengan ka Enden Lastari, najan tepok sang nitah miluan pasanggiri ka Enden Lastari, tapi aya isaro anu kaunggulkeun dina carita anana. Ari Enden Lastari geus surti kana caritaan guruna, satadina mah nyana gerek wakca hayang miluan kana eta pagelaran di Gunaloka, tapi guruna geus mere iberti heula puguh bae asa boga jalan komo mentas. Sidikan abdi getos ke dunia toyong ngiringan kana eta pasanggiri. Sakawit mah bade nyuhunkeun widi ka mama. Namun berkah mama tos wakca ti payun geuningan. Pokna Enden Lastari bari ngikik seuri. Syukur ari geus boga niat rek miluan mah. Ngan mama rek papatah heula ti ayeuna sangkan jadi luang pikeun hidup. Mangka hade anu miluan kana eta pasanggiri depan geus tangtu kabeh ge miboga pangarti luhung. Poma ulah miboga rasa umaing ngokop ka batur bisi jadi manawa. Najan samangsa tarung ngetrukeun sakabeh pangawasa, tapi lain hartina boga karep deleka ka batur. Sakirana batur geus kadeseh ku urang, cukup sina taluk bae ulah digunasika. Kitu pok-pokanana Jatnika mere wewengan sarta papatah ka Enden Lastari. Kartos pisan mama. Abdi ge moal wantun telenges taya ras-rasan mama. Margi ka uger ku aturan panginten. Cing percanten bae. Abdi salawasna bakal emut kana pepeling ti mama. Walon Enden Lastari ngantebkeun. Nya, mama ge percaya ka hidup. Sok ayeuna mah geura tatan-tatan, siapkeun sagala rupana. Pon kitu deui sakumna murid anu rek dibawa ka Gunaloka. Tangtukeun ti ayeuna kene. Sangkan engke dina waktuna urang kari ini. Pokna Jatnika mere papatah deui ka Enden Lastari. Unyuk sumangga mama. Abdi medawi di bade nepangan heula si Nyai Ruyu. Cek Enden Lastari bari jengkar tidinya. Heabna pagelaran pasanggiri di kagubernuran Gunaloka teh geus jadi catur balarea. Samalah mah tilu kagubernuran babantu mere waragad ka Prabu Jaya Kancana geus tangtu pangajen anu bakal katarima ku jawara pinilih teh luwih undak deui bae. Tiap paguron geus nangtukeun jawarana anu rek miluan kana eta pasanggiri. Pon kitu jalma-jalma anu miboga pangarti luhung sarua geus sayaga rek miluan kana pasanggiri. Anu miluan kana pasanggiri teh lain ngan saukur ti kagubernuran Gunaloka, tapi ti wewengkon anu kacangking ku tilu kagubernuran ge sarua rek milu kana pasanggiri.
Najan pasanggiri tacan di mimitian, jalma-jalma ti suklakna ti siklukna geus ngalut ngungkeuy ngabandareut ngajugjug kadayeuh santigi. Anu daratang teu kabeh anu miluan kana pasanggiri, teu kurang jalma anu daratang teh ukur rek lalajo wungkul. Urang lembur anu deukeut kadayeuh santigi mah loba nu ngadon daragang, mangpang meungpeung aya pagelaran pasanggiri susuganan bae boga pangleuwih tina dagangna. Kocapkeun deui kayaan di dayeuh santigi, jalma-jalma keur paciweuh nyieun papanggungan, rereongan gotong royong sangkan tereh rengse. Ari papanggungan lain keur pintonan pasanggiri, tapi pikeun para tatamu katut para pangagung anu bakal nyakseni kana eta pagelaran. Dina pasanggiri taun ayeuna mah kacida bedana jeung taun samemehna, sabab tarungna lain di luhur panggung tapi di tegalan atawa di lapang anu kawilang lega. Eta tempat teh ayana di Taman Santigi, rada anggang ti bumina Prabu Jaya Kancana. Para punggawa aya kana ratusna ngajaraga di sakuliah dayeuh Santigi. Lintang ti mawa sanjata tomak jeung pedang, aya oge nu maranggul bedil ingar. Raksa dewa salaku pupuhu para punggawa teu weleh nalingakeun kayaan dayeuh Santigi. Sakumaha pancen ti Dewi Sekartaji, kayaan dayeuh Santigi kudu salawasna diroris, ngawayagah bisi bae aya jalma nu rek nyieun kariweuhan. Kacarioskeun Dewi Sekartaji anu kiwari dumukna di Cikadung, Kabupatian Cikadung tepati jauh ti dayeuh Santigi, ukur neakeun waktu sakira 3 jam kana kareta kuda. Dewi Sekartaji kalintang bingahna wireh ramanatos di benum janten bupati di Cikadung, Kabupatian Cikadung ngawawahan 10 kademangan anu sumebar nepi ka wewengkon basisir kulon. Dewi Sekartaji teu boleh babarengan jeung Sarapan Hotman katut nyi Den Sipa, sok sanajan Den Sipa geus apal kana pangawasana Dewi Sekartaji, tapi teu waniun betus kasing saha bae oge. Rai Awi, iraha urang ngabojungan ka dayeuh Santigi, tos teu sabar hoyong ningal anu silih jekok. Pokna Sarapan Hotman bari ngikik seuri. Sarantos bae 2 atana pitilu dinten deui mah, si Acek ule mah sanes bade ningal pasanggiri, namun hoyong penak sareng Raden Santana pangintennya. Walon Dewi Sekartaji bari ngagikik seuri. Sia, palias ting kudu nolak mah. Wajar aik mada istri normal, penten sareng si Rai Awi resepna kaririwa. Ceuk Sarapan Hotman deui bari ngadilak ka Dewi Sekartaji. Mending kene kaririwa moal seueur pamola. Si Acek si page tegadu papacangan, terungsing kawa si Acek ule. Tuh, tinggal si Acek si pamah sakitu lungguhna apanan. Saur Dewi Sekartaji lambeina tangka jebi. Kade Rai Sipa bilik katepaan panyawat kebluk ku si Rai Awi ke moal resep ka pamaget geura resepna teh kasakadang ririwah. Ceuk Sarapan Hotman bung eleh omong ku Dewi Sekartaji. Antosan bae Acek Awi, nalika abdi tos menakan pameget anu kalintang kasepna, nembe leah mana bade tumampi ka eta pameget. Teu sawios kedah ngantosan 10 tahun di oge. Saur Dewi Sekartaji deui bari ngikiki. Den Sipa tengiring cumarios ukur ngabelenyeh ngabandungan kanu keur gunem catur teh. Hok deui Sarapan Hotman nyarita. Nyarios sareng si Rai Awi mah moal aya tungtungna hayu urang ka alun-alun aik hoyong ngagaleh katuangan sakantenan bade milari raksukan pamugi bae aya nu sae di dieu. Hayu Acek ule abdi ogi bade milarian raksukan pangsi kelir soklat.
Waler Dewi Sakartaji bari teras bae ngadeg. Satu tas amitan ka Ibu Ramana, Dewi Sakartaji kairing ku Sarapan Hautman katut Den Sipa arangkat ka alun-alun Kabupatian Cikadung. Beja ngeunaan Pasanggiri ngadu jago di kagubernuran Gunaloka teh geus sumebar oge ka lemur Cimacan. Pon kitu deui sagara geus ngareung kana eta beja anu sasatna mah jadi paguneman Balarea. Kocapkeun sagara dina poe eta teh keur aya di saung punculut. Sagara kadinyana dibarengan ku Komala katut sobatna si Jaed. Sagara ngahaja datang kadinya hayang niis bari sakalian ngajakan ulin ka Komala. Ari si Jaed keur anteng we ngepohan durukan ngagelekeun liwet tina pendil. Komala keur diuk di saung panuna nyerangkeun kabeh landeuh nu teu pasawahan meh satungtung deuleu. Ari Komala ku urang lemur Cimacan pada ngalandi Nyai Widari banget kataji ku kagelisanana Komala. Sikap Komala ka sagara tegalak teuing sok sanajan lamun aya kaamek teh babarian ngagilirkeun gagang pedang emasna. Nyai, pokna sagara sorana halon bari antep neuteup ka Komala. Ningali polah sagara nu antep neuteup dirina, Komala kerung leungeuna gasik nyekelan gagang pedang emasna panuna muncereng ka sagara. Ningali polah Komala, sagara ukur seuri leutik asa lucu ningalina. Naon Suraseri? Rek ngabaung ka kuring? Prakadinya ngan sira anjeun bakal murag. Ceuk Komala beuki muncereng ka sagara. Sok salah arti bae Nyai mah. Ngagentra teh peda aya nu rek dibadamikeun jeung Nyai. Piraku onaman akang kumawani caluta ka Nyai atuh. Ceuk sagara bari seuri. Halah, kangaranan jaluma sarua bae purah ngoromeo. Sok sumpah naon sia, lamun anjeun tak yasir ka kuring. Sok, sumpah, daek burut sakecamatan. Pokna Komala kawas nu nyilidi ka sagara. Dikitukeun teh ku Komala atra atuh beungeut sagara teh bareube. Ih, sok ngacapruk ari nyarita teh nya. Reungekeun ku Nyai ieu. Akang teh menang beja lamun di kagubernuran Gunaloka aya Pasanggiri ngadu jago. Eta Pasanggiri teh dikumkeun keur para nonoman anu miboga pangarti luhung. Tah, akang teh ngarasa kataji hayang milu ulu biung kana eta pagelaran. Ari nu rek miluan mah nya bisa bae akang atawa Nyai sorangan. Perkara eta nu rek dibadamikeun teh lain mikir kanu teu pararugu. Nyai masuk ka mana wae mikir teh. Pokna sagara ngajentrekeun ka Komala. Ki, naon ari Pasanggiri teh? Kuring merecan apa? Walon Komala panasaran, ari Pasanggiri teh nyaeta ngaduwosen dina pakalangan anu kauger ku aturan. Diunangkeun oge ngagunakeun sakabeh pangawasa ka asup gagaman, tapi dipahing nepi ka mateni deungeun. Sabab ngaranna ge Pasanggiri atuh ukur nembongkeun wosen urang. Tah anu meunang bakal adu hareupan deui jeung nu unggul. Kitu jeung kitu we nepikeun ka hiji waktu taya deui anu mampu ngayonanana. Tah eta pisan anu disebut jawara pinilih teh.
Walon sagara mere wewengan ka Komala. Nanaonan kikituan kadon dipu awak tamu apanan lain ge gelut atuh ari teu kacing ngabuntungkeun hulu mah mending keneh hees di imah pugu genah tumanina. Ceuk Komala bari jebeng. Kapan cek akang oge ieu mah pasanggiri lain tarung ngalawan musuh, tapi tong salah anu meunang kana eta pasanggiri bakal menang duit anu gede pisan pangajina. Pokona mah bakal sagala kabeuli, bakal sagala kasorang. Ceuk sagara mere iber deui ka Komala. Ngadenge bakal menang duit gede teh Komala nepikeun ka curing ha? Bener eta teh? Nah bisa kitu. Nu garelu dibere duit. Asa marodelnya. Pokna Komala ngemuka bingung. Kapan cek akang ge? Ieu mah pasanggiri lain sakadar tarung tamu. Jadi anu menang bakal diberi hadiah duit. Eta mah geus kailaharan, geus biasa dina pagelaran pasanggiri mah. Sagara mere deui wewengan ka Komala. Atuh lain ngomong tita tadinya. Nyaho bakal menang duit mah atuh geus tangtu kuring teh bakal miluan. Ieu matak ari nyarita teh kudu jentre. Lain pabaliut badis kebul huut. Cing jentre ulah balelo model tukang ngadongengna. Cek Komala kadon nyalahkeun di ka sagara jeung ka tukang ngadongeng. Sagara ukuru sapan sirahna asa buleuneng ngabandungan polahna Komala. Nah kadon dempe ulah kuring miluan kitu. Pek bae anjeun rek miluan mah ngan kuring marek balik di kalembur. Cek Komala atra bangkenu rek punung berhenti ditu namanya. Lain kuring rek miluan tapi keur mikir heula sakedeung. Nyai rek miluan mah nya akang mah kacidabungana atuh. Lamun bener rek miluan urang kudu tatan-tatan ti ayeuna nyiapkeun sagala rupana. Walon sagara asa helo ku polahna Komala. Nyarek nyiapkeun naon atuh? Piraning kari imit ka ditu? Pira ku nama rek sagala diringkid mah dalain rek ngungsi atuh meureunnan. Pira ku rek mawa imah, mawa emer, mawa gayung, mawa katel, mawa kasur, mawa ranjang, mawa lomari. Ngan kuring bakal nyamur tangtungan lamun kuring miluan kana pasanggiri. Horeang loba nu apaleun mah mata kriwe engkena. Pokna Komala ngebrehkeun pamadeganana. Nyaeta teu bisa nyamur kudu sabel geunjeurna. Bisi bae anu miluan kana eta pasanggiri teh jawara kolot anu ngahaja nyamar jadi tangtungan budak ngora. Pokna sagara deui ngajentrekeun ka Komala. Ari make bengker beungeut mah bisa sugan. Ngarateuna terating katingali gelisna apa? Cek Komala bari ngikik seuri. Nya bisa sugan mah, tapi kebae samangsa geus aya di Gunaloka, urang bakal apal kana aturanana. Ngan wayahna ngaran Nyai rek dilani jadi Nyai Widari kawaslandian urang lemur Cimacan. Sagara boga niat rek ngaganti ngaran Komala jadi Nyai Widari. Nyakeun bae soal ngaran mah, kuring ge bisa ngarti. Rek Widari, rek Teti, rek Aam, rek Fitri, rek Agnes, Monika oge keun bae. Ke anu imit kaditu teh sawainya? Pira ku naman ukur duaan. Sarang teuing teu rame, moal aya nu surak jeung ngeprokan meureunnan ari duaan mah. Pokna Komala deui kalakuanana teh badis bebenyit. Nya ti dieu mah tiluan bae jeung Kang Jaed ngaraya titaheun lamun aya nanaon teh. Dengekeun ieu Nyai, di tempat pasanggiri mah jalma teh kacida poharana aya kana rebuna. Pokona mah bakal rame we. Sarta bakal loba nu dagang deui. Dagang kadaharan, dagang baju katut anu dagang sejena. Walon sagara dari anak keranan. Baru kutahan kitu eta teh. Hayu atuh urang imit tong harare bisi kaburu beakeun tempat ke jeung bisi kaburu beakeun dagangan. Cek Komala bangun teu sabar hayang geura init ka santigi. Nah kalakuan teh asa maiwal teuing nya. Kudu pok torolong janji ngejahat wae ieu mah. Yeuh dina poe isukan urang init ka Gunalokana. Ke peuting urang bebeja heula ka abah katut ka ambu ngarah Jongjon. Ceuk sagara maheutkeun ka Komala. Nuhun ya Kang Kasep. Komala ngajemelan pipi sagara awahing ku bunga. Sagara tibang gogodeg ngabandungan polahna Komala.
Teu ti harita si Jaed mere beja lamun kejo liwet teh geus asak, toloba deui anu kapicatur tiluanana gupgap kana alasna sewang-sewangan. Gancangna carita basa peutingna sagara jeung komala bebeja ka Bah Karman katut ka Ambu Ika lamun rek indit kadayeu santigi nu aya di kagubernuran Gunaloka. Ngahaja teu ngajentrekeun saujratna bisi bae jadi kahariwang pikeun kolotna. Sagara bebeja ukur nganteur komala dadapuna mah rek maluruh dulurna komala nu aya di dayeu santigi. Bah Karman katut Ambu Ika teu bisa ngahulag sok komo inditna dibarengan ku si Jaed teu ngarasa melang teuing. Sagara katut komala kacida bungahna geus meunang idin di Bah Karman katut ti Ambu Ika. Peuting eta keneh sagara jeung komala meresan bajuna bawaeun ka dayeuh santigi. Pon kitu deui si Jaed sarua keur beberengkes baju katut nu sejena bawaeun ka Gunaloka. Dina poe isukna sagara jeung komala geus sagedang dan rek indit ka dayeuh santigi. Kitu deui si Jaed geus aya di imah Bah Karman. Ambu Ika geus nyieun timbel keur bekel kanu rek nyaba ka dayeuh santigi. Satu tas rengse sagala rupana sagara jeung nu sejena amitan ka Bah Karman katut ka Ambu Ika. Sagara unggah kana kudana dibarengan ku si Jaed. Komala ge sarua gancang hanjat kana kudana. Dijajab ku paneuteuk Bah Karman katut Ambu Ika, dua kuda ngiciprit lumpat ninggalkeun lembur cimacan. Pamiarsa sadayana waktosna giningan parantos teh nyekapan deui nya. Cag urang tunda ilalakon sagara komala nya. Oge lalakon Dewi Sekartaji insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna mata kula hilap nyawernya ngagip tatiasa kana nomor dana lumayan saurang 2000 oge nya aya dikembelkeun mah supados sim kuring tiasa ngapresiasi ka pengarangna meh lancar dongengna nya. Lain kunanaon da ieu mah lain dongeng radio nya palawargi sadayana. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanyuang siang urang teu dihaneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamber deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.